Sampurasun. Jadi Arurang bade indit ka Sampul Hejo. Hayu. Yuk ah. Itu udah ada. Sampurasun. Jadi orang bade ka Sampul Hejo. Yuk, yuk. Orang gas nepi di Sampul Hejo. Yuk masuk. Yuk asup. Yuk asup. Jadi orang bade meser KP. Kalau Pak KP-nya sabaraha? 10.007 seporsi. Oh ya udah tuh 5.000 lainnya. Oh biasa. Biasa di pasien obat. Bonus buat anak sekolah. Yeay. Kasih bonus. Hai. Jadi orang denger di video bade meser es cendol. Pak, cendolnya hiji sabaraha? 10.000. Oh, cendolnya hiji. Halo. Jadi, mun keur haredang ngeunahna minum es cendol. Pas sejuk gitu. Atur nuhun, Pak. Sami-sami. Yeay, jadi es cendolnya geus jadi. Yuk. Kita coba. Markicok. Markicok itu bahasa Sunda bukan? Ditinggali. Ya Allah. Jim, Masya Allah.
Sedap euy. Ya, jadi kumahanya orang teh ieu lagi makan teh naon ya bahasa Sundanya. Lagi dahar teh eta mah kasar tuh. Sedap. Hah? Leut. Oh. Leut mah kayak ngarutan dia pokona ieu orang teh keur ngeueut. Ngeueut. Nah, iya teh aya hayam geus habis. Enggak apa-apa. Iya, ya hayam, hayam goreng. Rasanya teh raos pisan, gurih pisan. Yang kumanya digorengnya teh mateng tapi teu mateng-mateng teh gitu. Jadi kan teu Asyik. juicy. Lanjut aja. Di es cendol. Rasanya apa? Sieu teh raos pisan. Rasanya raos pisan. Sieu teh aya sambelna. Itu sambal hejo. Sambal hejo juga nami ieu restoranna ya sambal hejo. Dia teh meureun ieu sambal hejo na teh di sambelna. Sambelna teh terkenal meureunnya famous. Aya nu teu pedas, aya nu pedas gitu. Raos pisan. Urang Sunda mah ya, kita kieu teh da kudu make lalapan. Ih, lalatna ih. Kudu lalapan Korea ala Korea. Nya ieu teh lalapan aya linca. Naon ieu? Timun. Ieu naon? Saladanya. Salada. Terus ieu teh aya ieu teh naon sih? Ieu teh naon? Bola-bola. Bola-bola. Bakso goreng. Naon bakso goreng? Bola-bola ikan gitu. Oh iya teh bola-bola namanya juga bola ubi tapi teh asin teh. Iya teh asin namanya. Juga kentang meureun kentang. Ubi meureun itu teh namanya. Hui. Jadi ya teh aya orang Jawa gitu ya, orang di Jakarta jadi teh rada teu bisa aya orang Padang pokokna mah loba lah orangna. So apa lagi nya? Oh iya aya Hampura. Iya aya bala-balana teh tidak kriuk-kriuk naon ya. Kriuk-kriuk pokona mah krenyes teh naon? Crunchy teh naon euy? Gurih. Kremes lah. Komidusnya ya alpukat, strawberry, jambu, sisa, es jeruk, es teh manis, es teh tawar. Jus strawberry gigi. Bisa tak. Ada setambur. Strawberry jambu namanya. Jamu. Terus ieu teh aya tempe nu geus digegelnya parah pisan eta si cikulit apa. Jadi apa? Jus strawberry. Nah, ieu teh jus strawberry. Manis pisan, raos pertama. Manis pisan yang oli. Ieu aya kue apenya. Biasa ieu teh diangkat. Oke. Terus Nah, estetik. Atuh rusak. Oh, ya, maaf. Nih. Nah. Sok, yang pegang kamera coba. Nah, iya. Nah, Mana? jadi abdi bade nyobian kue apa? ASMR. Jadi rasana ngeunah pisan, amis. Pokoknya mah ngeunah top mahkotopnya. Iya. Belum cendol, Cik. Udah tadi tapi bentar banget reviewnya. berarti salah tuh. Jadi ieu teh es cendol nu abdi peser tadi. Rasanya teh asin-asin gurih, tapi amis.
3. Hai. Jadi ayeuna arurang geus leueut di sambal hejo. Orang ge gos waret. Mareuh pisan. Kenapa so? Pisan. Dadah, hatur nuhun. Iya. Hai. Jadi arurang Geus. geus leueut. Gimana sih? Ulang-ulang. Jadi arurang geus leueut. Nggak apa-apa, nanti kan bisa di-cut. 1, 2, 3. Nah, Hai. Jadi arurang enggeus leueut di sambal. dahar. Aku gak les. Hai. Aku gak les. Bukan pedas. Aku gak les. Ini bukan pedas ah? Aku kelompok yang biasa. Oh ya udah. Ada anunya. Ada